ya edisi Panglejar guys, jalan-jalan sore. Apa tuh? Apa tuh? Boyo-boyo. Punten? Nya. Nuju naon ini? Ah, kieu nuju new normal. Awangkong. Kembali ke rumah Pak Abi. Hah? Dinyumput sama foto. Dipoto. Nya. Masuk, Kak. Wah, langsung dicuci dia tiasa. Cuci. Mun, Cuci mesinnya kumaha? nya langsung jantan dicuci. Emang tiasa? Biasa. Masuk atuh. Siapnya. Gaya nama gaya bebas nya. Heeh, ah. Kumaha? Ai gak bebasnya kumaha? Nya kumaha ngajak rek salto atau mah. Mangga nya. Salto we bari jumpali. Mangga. Yap. Heeh tuh, ah. Gaya abi mah da Benson ah. Nu bener, ah. Anjing. Pados ieu na hasilna sae. Nya. Siap 1 2 3. Babi langsung dicuci nya. Masuk, ah. Ini area hasilnya kumaha? Kin kedapnya. Ya mesin cuci lah biasa. Cuci foto nya cuci. Sok atuh. Wis anjing. Ayo naon, nak? Bayar foto deui? Teu ah. Naon? Naon? Tsunami. 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 Ayo naon deui, Kang? Ayo tsunami deui. Teu ieu mah Kang. Naon? Aya mantan. Ya mantan. Heeh. Bayar ek aing mah. Ah. Ketanggus si abang deui wae. Ayo naon mah? Naon ayeuna mah? Kita lagi tutorial cara motret objek yang bagus dan berkualitas. Jadi pertamanya standby kan kamera, jepret ke kamera HP.
Bandung guys. Alung-alung Bandung, alung-alung anjing. Alun-alun. Gimana cing? Gimana we? Pokoknya mah ieu mah di kebon Teh, kebon Mang lain Ajum. teh anjing. Mang Ajum. Mun ieu teh Kebon Mang pinus anjing. Kebon pinus. Pinus. Loba reungit guys jadi teh. Tapi reungit teh babari dicokot teh anjing. Anjing. Babari anjing di dieu mah. Reungit Anggora eta mah. Reungit lain anjing, reungit albino anjing. Cacing kan. Aduh. Oh guys, yuk keur di Panglejar. Panglejarnya. Ya, pengejar itu. Di mana cing panglejarna anjing? Pang nama lebar Oh. geus dikejar. Heeh, Panglejar teh. Udah jauh. Tuh guys, Panglejar apa tuh di belah manana? Lagi nongkrong-nongkrong santuy bersama kawan-kawan di kebun fitness Penglejar. Pinus. Oh, pinus guys. Olahraga wae sih karena tetangkalan teh jarangkung. Jika punya nganjunnya cara rangkum anjing. Ini kayu mah. Aya rajia Aja naon? jebulet kote. Euy anjing.
Tubuhku terpukul